Kesudi para wargi sakumaha janji poe kamari rehna Mang Didi kiwari baris maluh bagian anu ka-20 dina ujaring carita Dedemit Gunung Warangas. Sakumaha anu kantos ditaratas dina bagian anu ka-18 pedaran Mang Didi kapegat ku wanci dina mangsa bedarkin keayaan alam ti peuting di lembur sariare khususna di bumina Sungkara. Mana harita Sungkara katrajang gering ripuh kadatangan ku si kampleng anu geus nyiluman teh alunya. Marihan aya aki dukun anu junarekahan nyageurkeun nu gering nyatana Sungkara teh. Kumaha atuh para pamirsa, lajengna ieu carita langkung pos mangga urang sami-sami Bandungan ku cerena. Keayaan alam ti peuting di lembur saliara. Jangkrik disarada patembalan jeung padabaturna komo ciang-ciang disada merikeun kareang. Disenggakan ku sorak londok pating keurleung di keboin jaat. Malah sakapeung-kapeungeun sok kadenge sorak anjing anu ngagogog. Jiga mapaesan alam peuting harita anu kerwerit di lembur saliara. Sabab kadatangan ku si kampleng anu geus nyiluman. Ari di imah Sungkara harita teh loba jalma. Aki dukun geus meuleum di menyan. Hasibna ngebul kaluhur paralak sisinglar jang jawokanana dipapatkeun deui. Ajian anu aya mah diapalkeun sarta sakaligus dipake deui. Aki dukun hayang ngajampe anu gering ku jalan jinglar siluman anu surup sumanding kana awak Sungkara. Padahal mahal eta teh can puguh benerna, da kakarak cek omong jelema saliwat bae. Tapi aki dukun boga kayakinan anu kuat. Yen anu ngageringan ka Sungkara teh taya deui lian ti siluman jeung juri. Da bieu aya buktina cenah. Ari si kampleng masih keneh diuk di hareup. Celina munikeun karancung ngadengekeun omongan aki dukun. Malah kumanehna kaharti pisan pamaksudanana. Pok aki dukun harita. Ai, juri Dedemit nu tilimit setan jahat nu openan. Siluman nu ti Gunung Warangas jurig nu ti cai atawa naon we lah nu kasebut bangsa lembut. Ieu kula turunan ti Nabi Adam jeung aya pamenta. Bisi aya nu surup sumanding kana raga badag jang Sungkara. Kula menta sangkan Andika gerak nyingkah. Ulah rek cicing di raga badag manusia, ulah ngaganggu. Lantaran kami ge mau ngaganggu ka Andika. Asal Andika ulah ngaganggu ka kula tah ayeuna. Lamun nya aya keneh nu surup sumanding, ulah nyieun kaributan jiga nu tadi. Pok gerang ngomong kana ceulik kula, hayang naon anjeun teh? Urang mana jeung saha ngaran anjeun? Pamenta Andika bakal ditumponan. Asa jang Sungkara sing cager bager jiga sasari.
sing jagjag belejag jika biasanya. Asal waras sina mulang di kana waras. Asal hurip sina balik di kana hurip. Waras saja tini maluya. Kitu cek si Aki Dukun. Bari sasabro terus nepakan hasib menyan sina ngahebos kana beungit sungkara. Eta kelakuan teh katempuun ku sakur anu aya dirinya. Da puguh pada melong. Ari si Kampleng anu nyiluman teu kacirieun ku sariage. Sarengeh seuri lantaran asa aya jalan kertumanya. Manehna teh anu sabenerna mah rek nanyakeun jalan ka lembur luhur. Da geuning asa linglung pikiran teh. Teu apal kana kaayaan dirinya. Geuleung atuh si Kampleng maju deui ngadeuketan panto. Ayeuna mah teu boga niat nembongkeun ka jamarea atuh gebrus ka tengah imah. Tetela jama-jama teh caricing lantaran eueuh anu nempoeun. Katayep si Kampleng ngadeuketan ka Aki Dukun gek diuk digeureun si Aki. Ari si Kampleng melong kana beungeut dukun teh. Tetela kumisna meunikeun kanyengklik jangot gomplok bulu irung meunikeun karonghok. Nempo kitu si Kampleng penasaran hayang ngaheureuyan ka si Aki Dukun. Atuh memeh ngaharebos teh leungeunna ragamang kana bulu irung si Aki. Terus diciwit tungtungna salambar. Sanggeus beunang tur dijengut. Celetot karasana perih ku si Aki. Gurubug si Aki teh ngagurubug bari ngusap irung. Kamu kumaha nyambut bulu irung aing kasebelah si jurig ya. Cek si Aki berjeng wakil ka kenca jeung ka katuhu. Anak ger teh nu ngariung kelas seuri. Ulah seuri sia teh walak aing teh sia lain ngabodor tapi bulu irung aya nu nyabut jempe sia bisi jurig nang ngaheureukeun ka aing ulah gadeng. Kitu cek si Aki Dukun. Berjeng cungah cingeus aya oge rasa sieun. Bisi sora jurig cek adenge ku Aki sabab tadi teh dipentas sila ngomong ngerah kanyahoan kahayangna jeung alamatna. Cek si Aki Dukun beri ngareret kanu ngariung. Atuh jep jama-jama simpe jempe. Ari si Kampleng nyerengeh we seuri kop kana parupuyan nu aya hareupeun Aki Dukun. Terus dijungjungkeun puguh we. Nu narempo ngajenghok lantaran nempo parupuyan ngajungjung ku sorangan. Malah Aki Dukun ge meuli calangap sumutna bakat ureuwas terus mundur bari jeung melong kana parupuyan anu rek adek kana irungna. Nampo kitu si Kampleng teu kuat nahan pisirieun. Cekikik seuri meulikeun katari. Kebut atuh sarea ngarasa ruas. Bulu punduk ting puring-puringkak malah borangan mah langsung ngengap gibrig bari jeung buncari. Tapi Aki Dukun mah kalah calawak bari panon bolotot. Teu loba omong atawa pamolah. Akhirna jelek eta parupuyan teh kana samak deui. Hakinya oi. Kula teh tina gala borak raga. Ngaran kula Genduwara. Kula daek nyageulkeun sungkara asa kula dibere jawaban tina pananya kula. Kumaha rek dijawab atawa moal sareki? Cek si Kampleng ngahareos ka Aki Dukun. Mulikeun ka ditompokeun kana ceulina. Gebeg Aki Dukun ngarenjang. Lantaran reuwas ngadenge ngaran Genduwara jeung burak karaga. Tapi oge ngerasa bunga sabab aya sora tan katingal jirim kana ceuli. Nuhun ceuing juragan jurig. Unjuk sumangga patarasan gamparan bade diwalar ku Aki. Nya bade ngaroskeun naon gamparan. Emangnya jangan kana benuhur jeung deui ari ieu yang boleh naon ngaranna. Coba jawab di bener sarki. Siapa punya kerlinglung tina hujanan. Lamun dikalangkeun ku maneh sarki kula rek balik ka lembur luhur. Ngomongna kitu si Kampleng ngaharebos kana ceuli si Aki. Pok Aki Dukun ngajawab tapi sorana mah tari. Kitu nuhun atuh seuh. Kieu nu saresna mah nyuhun pamigamparan balik ka lembur luhur. Mangga wae mapah kawetan. Papai lulurung anu sieur kebon awi. Tias we ulah pungkapeng kodupi ieu kasebatna lembur saliara tak kitu nyuhun.
Yahoy aki, kaya ko na malipek sungkara magkanahudangin. Yamuan na nyaon, nagkukur kalaban ko halatabana sa babundong kagunong warangas de kataykan. Cek si Kampleng nyanyahwanan jeung naribet aneh. Rasaan si Kampleng jadi sagala nyaho ayeuna mah. Alam pipikiranana geus beda jeung ti heula-heula. Geuleung si Kampleng indit ari aki dukun mah ngahulang bae. Manehna kakara menang ilham harita ngeunaan sungkara. Jep sarea jempe ari aki dukun ngahulang jiga nu susah ngomongkeunana. Lantaran asa berat ku bibir arek ngomong teh. Sadengkeun ari si Kampleng terus we ngageuleung indit ngajugjug ka belah wetan. Nurutkeun pituduh ti aki dukun. Saterusna deuk ngajugjug ka lembur luhur. Banglu salampahan si Kampleng can urang tunda heula ti wari urang kocapkeun kaayaan di imah sungkara, khususna aki dukun. Cangkrik beuki reang bae di sarada memang harita mangsa alam maju kapeting pisan. Sadengkeun aki dukun nu aya di jero imah nu gering nyatana sungkara. Ngarealiung we, tapi pating haruleng jiga nu bingung. Nya dilakui lama pok atuh sungkara nyatana nu gering maksakeun tumanya. Kumaha cenah cek sakadang jurig teki. Kudu kunaon pikeun mubaran panyakit kuring teki. Nya kuring teh kasurupan ku siluman ki. Cek sungkara jiga nu hayang nyaho pisan. Jalma-jalma nu ngariung malong ka aki dukun, sarerea oge sarua ngarasa penasaran. Pok aki dukun harita. Ya berat jang. Aki teh-teh ngomongkeunana di dieu mah lantaran naon loba jelema bisi kurang ngeunah kana hati ujang. Ulah saki. Hade goreng ge terangkeun bae. Ngarah jadi piunteungeun keur nu sejen. Bisi kalakuan kuring teh salah. Ngarah kanyahoan ku batur. Serta batur ulah nurutan kana kalakuan kuring nu salah ki. Nya, tenang naon kitu mah tuh. Kieu jang sungkara. Cek ilham nu katarima ku aki mah. Ujang teh lain gering kasurupan ku siluman. Lain ku kasurupan ku jurig atawa setan. Tapi ujang teh kalaban ku harta banda. Pedah teu tulus beunghar. Sabenerna mah ujang teh geus munjung ka Gunung Warangas ngan teu kacaekan. Tah, ngan sakitu sababna teh. Lamun ujang hayang cager, ujang ulah mikiran bae nu kitu patut bisi kaleleban. Keun bae bebaskeun. Ngarah naon? Ngarah ujang salamet jeung jag-jag deui. Cenah eta hayang beunghar, lamun ujang hayang beunghar mah usaha sing bener. Ulah ngandelkeun pamere ti siluman. Dah sakitu jang sungkara. Oh, ngan sakitu nyaki nya. Rumah saki. Mun kitu marek sadar kuring teh tuki. Lantaran geus puguh yen munjung kuring teh teu kataekan. Keun bae moal maksakeun milik anu lain milik kuring. Nuhun ki nuhun. Jep atuh sarea jempe. Anu ngariung silireret jeung prabaturna sarea jadi ngarti ayeuna mah. Tetela, sungkara teh geuning lain kasandingan lain kasurupan, lain kabadi atawa kasiban. Tapi gering batin alatan mikiran harta banda. Hayang beunghar henteu jadi. Akibatna gering ripuh matak salempang. Tapi geus kaguar kitu mah sungkara dak dumadak jag-jag deui. Terus ngorejat hudang di harita geringna cager. Jag-jag waringkas deui jiga sasari. Atuh teh mata keheran. Sarerea khusus nama kulawargana ngarasa bunga. Burung we ngarobro barjeng sukasiri. Geus poho kana kasieun. Kasubri para wargi, cang urang tunda kaayaan sungkara nu kieu wari geus cager. Dina khususna umumna kadang warga lembur saliara. Tunda sakedap dan sakedeung insyaallah kaharip kasamper deui. Ayeuna urang kocapkeun kaayaan lembur luhur dina mangsa alam pasosore khususna ka Abah.
Lembur luhur kayaan alam dina wanci pasosoe harita teh kacida mata kuasna. Komok dah harita teh paron poe getunggang gunung angin leutik ngahiliwir manuk recet di sarada neangan sayangna. Sawareh di mating kaleper neangan pamondokanana. Tonggeret balager pisan menipat tembalan. Di tema deui ku sora ungkut-ungkut di sisi leuweung da teu jauh ti lembur luhur. Sora bangkong geus kangkengkong di pasawahan jeung datampian. Komo bancet mah meulikeun karecet. Langit lenglang teu aya aling-aling mega bodas nu biasana sok ngalamuk di suku langit. Harita masirna teu aya nu tembong. Atuh langit anu bulau teh atra meuli ngampar teu aya nu ngahalangan. Ari panon poe beuki lila beuki turun. Akhirna mumus ka tukangin gunung. Reup kaayaan alam ieu. Hawa tiis matak seger kana awak. Lila-kulila bray cahaya layu melihibar. Pasir jeung gunung katutatang kalanana kahibaran ku cahaya layung. Rupana robah jadi koneng unyang pikabitaeun. Dina kaayaan alam kitu, di imahna Abah Lemud anu ngajentul sosoranganan. Diuk weh dina bang barung berjeng udud padudan segede peup orok. Ari panon mah melong kana langit anu lenglang. Bari ngalamun weh kawas anu jarauh panenengan. Horeng Bah Lemud keur nyawang rupa-rupaning kajadian anu geus kaliwat. Harita teh mincak poe katujuh ti saprak maotna si Kampleng. Kaayaan di imah tambah tiiseun bae da puguh imah anu sakitu ublug ablagna. Tapi anu meusian ngan ukur Bah Lemud kadua anak nu leutik keneh. Atuh puguh we blung asal gapisan. Nya beuki dieu teh aing beuki teuseun hirupkeun nya kudu kumaha ya mun geus kieu aing. Rek modaran si Ronyok jeung si Ruhati pamajikanana kalakah bade ga aing anu modar. Jigana bae si Ronyok teh nyaan ngajak ngadu jajaten ka aing. Hayang nyobaan tarung jeung aing keun sia. Dina hiji waktu mah dijorag ka imana ku aing. Kuman mang tuluy kitu mah. Ku diwarah ngarah teu nyalutak. Nya dikira aing teh sieun ku mangkeluk di ka si Ronyok. Jalma begen. Rek aya kakuatan cimanya. Nyawa si Kampleng kudu tebus ku nyawa si Ronyok jeung pamajikan sia. Tapi aing kudu sase heula yeuh. Sabab aing mah waktunya pikeun hajat tujuhnya. Tapi nya hafal bae jeung tua kampung can datangnya. Bedah beurang keneh wae kitu. Ceuk Abah Lemud ngeceuih ngomong sorangan. Nyot padudan lambat pisan. Bul hasipna ditiupkeun saeutik-saeutik. Ari panon melong kaburuan masih keneh kacaangan ku cahaya layu. Cahaya layung beuki surem bae. Belah wetan mah jangjang peuting geus ngalingkup kalongjeng lalai badot geus tinggi gaya bag di Jomantara. Ari di pipir imah surat jangkrik meunikeun kareang patembalan jeung gaam. Di pipir dapur kadenge surat cihcir disada meunikeun kabeger. Malahan manuk gagak oge hawar-hawar meningalak beger pisan. Sit uncuing jeung tueuh di sarada matakeun. Atuh puguh we Abah Lemud meuning ngarenjang. Lantaran dak dumadakan betrami kuno karitu keur maeukeur rek aya hajat tujuhna. Peuting engke deuk tahlilan. Kari-kari wanci kitu geus rame ku manuk tueuh jeung gagak. Ditambah di ku surat cihcir di pipir dapur. Ari kaayaan alam reup cahaya layung sirna. Mangsa beurang kaganti ku alam peuting. Hawa karasana beuki tiis. Gebeg Bah Lemud ngarenjang. Cunggeleng cengkak bangun rusuh geblus ka tengah imah. Kasampak teh Nyi Uma keur ngecempor, malah jandela geus ditutupkeun. Duh, Abah teh, sugan teh eueuh Nyai. Lugore atuh geus sideng mah nyeungeut camar. Sakalian ngampar samak Nyai sabab engke bakal loba batur nu rek tahlil yeuh. Geun ieu kursinya urang kasisikeun ku Abahnya. Ngarah rada lega, ya beureun loba nu datang teh engke. Ceuk Bah Lemud bari giap kana kursi, terus dipangkuan ka sisi bilik. Ari anakna loba omong terus we ngaleos ka kamarna deuk nyeungeut damar maksud. Gancangna mangsa alam dina ieu carita. Kocap lingu wanci isa geus kaliwat.
Abah lembut geus ngajemprak we di dadamping berjeng sila dina samaksa heulai. Hareupeunana ngagebur lampu cempor. Malah nya ti hangge ngagapok lampu tempel atuh caan meulikeun ka ngebrak di jero imah teh. Panto hareup geus muka malah ditepas ge masang lampu deui. Ditinya geus ngabarak karacik jeung syarat-syarat hajat tujuhna. Malah nu ahina mah kurunyung ayo datang terus uluk salam sarta unggah ka imah. Trojo anu sejen malah ahina mah jujo meulikeun kalobaan. Tua kampung jeung Pak RT katut Bapak Lebe geus datang. Nya lila-lila mah imah Abah lemut teh pinuh ku tatanggana. Nu rek ngilu tahlil hajat tujuhna si kampleng. Sabot kitu pok patua kampung anu umurna ngorak keneh ngomong berjeng rutret kanu hadir. Punten rada telat ieu teh Abah. Tadi teh karompok aya tamu tinu jauh malihan mah ayeuna ge aya keneh kapaksa we ditinggalkeun heula. Sabab kaburu inget kana tugas di dieu. Cek tua kampung memitian ngomong. Ari anu sejenna mah ting pelonyune udud berjeng ngobrol jeung nu gigireunana. Cekap sakieu mah. Yang tua ya jagung deui. Malahan mah raos ayo wayaki mah joh moal burung sase geus satu manina. Moal kamereg waktu. Tapi kamana si akinya? Ya biasa nama sok nginas. Tapi harina macan aya ka dieu yo. Kamana heula cenah tak aki teh. Cek Bah Lamut berjeng nempuan kajajaran nu Daryo. Nu teangan teh aki ikin tatangga nu pangdeuketna. Aki ikin mah tadi teh nuju angkat ka lembur Cilangkap cenah Abah. Saurna mah aya nu ngondang kanu nikahkeun sawios teh aya hiji malah da moal naon. Da seueur ieu nu sanesna mangga tuh gerang ngawitan Bapak Lebe. Ceuk Pak tua kampung bari ngareret ka Lebe. Malah Bah Lemut oge satujueun. Sumuhun Pak Lebe. Mangga tuh gerang ngawitan ieu. Nyata sungi satati aya di nu diantosan. Mangga keun. Udah ngawitan we. Ceuk Bapak Lebe berjeng terus nyokot menyang. Terus diduruk dina parupuyan. Jadi jampean heula asal diduruk sama. Geus kitu pok Bapak Lebe diantara heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak oge ka para saderek sadayana langkung ti payun simkuring seja amit heula kasadayana. Ieu teh dina raga ngiring ngadeudeul kajang kampleng almarhum ngotos mulih ka Jati Murangkasa. Dugi ka ayeuna teh tos nincak ka nyawengi anu katujuh. Janjan ieu riungan teh sebat bae hajat tujuhna. Atanapi tahlilan tujuhna. Tah gumargi kitu disuhunkeun karidoan ti sadayana kanggo ngiring ngadua kanu Maha Kawasa sangkan arwahna sing ditampi ku Gusti Nu Maha Suci ditarima ku Nu Maha Kawasa dihampura dosa perdosaanana sarta ditampi amasaena. Mangga urang ngawitan. Miringan. Cek nu ngariung meuli saheng nyebut ngeringan. Nya sanggis kitu mah barabat Bapak Lebe ngadua meuli capetan jiga geus apal. Meulikeun ka eueuh kagokna. Atuh nu ngariung oge Daryo kalawan husuk milu jarong ngarojong ku doa. Akhirna pereng tahlilan dimimitian meuli ngagerenggeng jiga nyeruan kabur. Malahan makan denge kanu jauh kawan tugas peuting meulikeun ka jempling. Atuh sora nu tahlil teh kabawa ku angin. Kadenge kanu rada anggang. Di pipir imah reang surat jangkrik. Tatangga nu dareukeut awekna mah jeung barudak ngahararene ngadengekeun anu tahlil. Kaayaan teh mata geueum jeung geueuman. Imah Bah Lamut sakitu ublug ablagna teh peuting eta mah karasana asa leutik. Anu Daryo ge pasasadak atuh sora anu tahlil kacida sahengna ngagerenggeng meulikeun kageueman. Sadengkeun Abah Lemut anu sailana tara daek salat, tara daek ka masjid jeung tara ngayakeun urusan kitu, hatena mah meulikeun kalanyapan teu puguh rasa. Ceuli karasana ting jelengeng asa gandeng.
Jajantung ratu bae jiga nu tutunggulan. Sajeroning milu tahlil teh pikiran Bah Lemud maku malayang we kanu teu puguh. Pokona pisan mah inget kasih kampleng nu geus dibawa ku siluman. Tangtu meureun ayeuna teh geus aya di nagara siluman buta keling kitu nu kapikir ku Abah Lemud. Kira-kira tengahna di buruan kadenge sora anjing nu babaung malahan mah kadenge sora buuk jeung tueuh nu patembalan matakeun. Akhirna hiuk aya angin ngagilebug tarik pisan. Atuh sarea ngarenjang, malah anu tahlil oge rada kabengbat. Ngan bapalebe rikat ngarek di komando. Tahlilan ditarikeun atuh beurang deui sarea nurutan. Ngan teu puguh sorana. Aya nu baceo ka mana bae ngan ukur bener lumitina. Saterusna mah ngaco jiga nu gelo anyar. Sora nu tahlil kalah ngaguruh teu puguh. Aya nu jiga marurung. Ayo jiga adu-aduhan, ayo jiga muriang, sabab pikiranana geus kumalayang kanu teu paruguh. Nyawang kaluar anu keur gandeng ku sora angin jeung anjing nu babaung. Malah Bah Lemud oge meulikeun kapias beungeutna bakat guriwas ari sabar. Geus sieun ti beurang keneh kari-kari ayeuna aya nu kitu. Aya nyaon ieu teh pupugu aya anjing nu babaung di buruan. Aya angin ngaguruh jiga rek hujan gede jeung deui. Eta manuk dua wayah kieu aya di keneh dalam molor aya manuk itu. Ceuk hatena Abah Lemud berjeung diuk nangis sadikahari. Terus cengkat sarta ngaretan kanu ngariung. Tetela baturna ge goyang jiga nu kawer. Ngan patua kampung jeung palebe anu masih keneh husuk teh. Jika timalire kana naon, da nu sejen mah diukna ge geus aya nu sila tutung. Aya nu deku ngarah babari ari lumpat cenah. Aya nu geus ngagilingkeun sarung. Malah nu cicingna deukeut lawang panto mah sarung teh disalinangkeun. Tu urang heran katujuh ku lampu cempor. Ari calana ngan ukur kolor jiga nama ditaki-taki rek kabur mun sing aya jurig teh. Atuh meulikeun karumenghap Bah Lemud harita. Tapi terus tungkul deui berjeung hahang teu puguh. Jika nu humarurung koas bakol, pikiranana geus teu paruguh. Tunda kaayaan di jero imah Bah Lemud. Kiwari urang kocapkeun kaayaan di luareun imah Bah Lemud. Ari kaayaan alam di luar harita teh kacidak mata keungan. Angin tetep ngaguruh anjing babaung ting cengungung mata keluang. Malah lalai jeung kalong oge ting gaya bag berjeung di sarana ting caruit. Dina kaayaan kitu teh ti jalan aya anu ngageuleuyeung bodas. Leumpangna henteu napa kana tani. Ari huluna hideung tapi beungeut camak belak bodas meuli camerok jiga Semar. Panon heran bular giler jiga mata kutu. Unturan geteng jiga paranjang. Ngan irung legok meulikeun kagorowong. Leungeun ngambai rada panjang sarta lancip cikikik eta makhluk teh seuri mata kukurayeun. Jiga nu ngahaja nyingseuna. Sorana teh tarik jika ting saleor ka unggal juru. Atuh anu jero imah Bah Lemud nu ting gurubu gerwasin. Cep nu tahlil jempe. Lantaran bapalabe oge rewas ngadenge nu kitu mah. Tapi terus bapalabe musab beungeut bari bacaan pok mana komando. Urang gugup, ayo urang teruskeun. Ngong deui tahlilan. Diturutan kudu ngariung. Tapi eda sorana silu teu puguh. Malahan mah aya ngaleper jiga nu kabulusan. Untuk magis norok-nok menirami, atuh beuki sumbang we sorana tahlil teh. Anu akhirna barang ngeong teu puguh dengi. Nu rada bentes keneh dengan bapalabe we sorangan. Nu sejen mah lapur geus teu puguh kadengen. Satengke nu tadi ngageuleuyeung harita teh geus aya hareupeun imah Bah Lemud. Malahan mah geus ngajanteng jiga nu kaget.
Lantaran di jero imah rame kuno tahlil. Hore nu ngajirim jika jurig kuburan teh taya deui lian ti si Kampleng. Wujudna jadi kitu sanggeus tatepung jeung manusia di lembur saliara teh. Tapi ai ceuk karasaan si Kampleng mah tetep jiga manusia biasa. Can rumasa jadi makhluk demit, can rumasa pae, malah mah harita oge ngupat jroning hate. Sabab merasa kaget di imah bah lembur aya nu tahlil. Hinan. Nyaga nawe nyaon aya ieu dia batur. Nyakeun hajat atawa kumaha teh si Abah. Uluh, ieu bakiak jeung kalau meni ngajajaran ngagolodog. Jika jamaah hajat ngawinkeun teh meureun nya tulus kitu kawin kaniayah teh kitu atawa teu tulus. Sabab basa minggu tukang balemut kungsi ngomong ka aing. Cenah mah hayang kawin ka nyayah tukang lotek hanapeun tangkal baru teh nya jiga nya mah nuhun atuh Abah ari heueuh mah boga di pamajikan. Tapi hanya kan Abah teh jaya jeung jahat geus kumaha nyebakeun diri kuring ka siluman buta kaling. Awas ya Abah ditanya sia ku aing. Kitu nu kapikir ku si Kampleng harita. Terus unggah kana golodongan aneh. Barang kalacat kana golodog rieu eta imah ngarieg jiga aya lini. Jerit ti jero imah anu ngajerit. Nini, Cenah meuli tarik jeep lu talian jempe deui. Malah bapa lebe oge meuli calawak bari jeung tanggah. Rara teret kana pangret jeung pamikul bisiknya aya lini. Tapi eueuh tuluyna ngan ukur lieur we kana sirah. Sadengkeun bah lemud meuli pias beungeutna harita teh. Ras mehna inget ka siluman anu dipuhitna sok sieun datang kalinya pedah ngambeu menyan. Abah aya. Abah. Jeung si Kampleng ngagorowok di luar atuh gebeg anu ti jero imah ti ngarenjang. Sabab ngadenge suara nu ngageruan ka Abah lemud. Suara ngirung mata kukurayeun. Jeung dibarung di ku suara angin. Ari bah lemud meni ngadeg-deg bakat ku sieun terus ngareret ka bapa lebe. Palebe ya hayu ngageruan ka Abah. Tulungan bapa lebe. Buru-buru babacaan deui geus nyeungeut menyan sing gede. Bah lemud ngeleper. Kenyang bah. Urawa kaguguk bisi salah denge. Cicing. Cik palebe atuh bari jeung terus babacaan. Nu sejenna mah geus teu rasa. Malah anu ngocingkang na tengah riungan bari jeung culang cileun kawas badong. Sarung disalendangkeun kopeah lap dialepkeun nya ngigir jero pisan. Atuh patua ngambek harita. Mang. Nanaon atuh teh cicing? Tong jalan-jalan kitu cicing sok diuk jiga batur. Alah, sieun jurig. Sieun aya di luar. Duh, sieun jurig kuring mah. Ceuk eta jelema bari gek diuk di tengah riungan. Malahan mah deukeut tumpeng. Atuh patua kampung keureun gap kana cangkir pelowat di baledoge. Beletukeun kana tonggongan. Atuh meni nyengir bari jeung melong ka baledog. Nanaon ari maneh? Hayu diukeun jiga tadi. Aos lain kolot teh kelakuan teh nabat borangan-borangan teuing ulah kaributkeun. Pindah. Ceuk patua kampung nyentak. Jama anu tengah tinggal jawab terus ngoronang deui ka sisi jiga nu sieun pisan. Memang bener dep pundukna pating puriding bulu punduk. Anu sejen pating calawak bari jeung taki-taki arek kabur. Dina kayaan kitu si Kampleng lempang di ngadeuketan panto. Rai panto muka lalaunan. Padahal maka karena ditoel ku si Kampleng teh. Geblu si Kampleng asup sawuk aya angin peuting meuli tarik. Cengkor di tengah imah bari. Ngan tuntung we aya keneh lampu tempel anu dina biring. Gebeg sarea ngarenjang. Meh bareng ngareret kana panto anu molongo. Tapi eueuh naon ngan saukur angin we nebak ka tengah imah. Tutup ladi euy. Ulah diantep gede angin. Tah cempor seungeut ku saurang sok buru. Ceuk pak tua kampung paparentah. Tapi jama anu deukeut panto kalah ngadeg-deg panunpun celik melong ka lawang. Tapi nu saurang deui rada wanian. Terus eta panto ditutupkeun malahan mah ditulakan meuli pagu. Lur patua kampung ngahurungkeun paneker. Suut dipake jeung ngecempor dan nu sejen eueuh nu ngagugu. Kaayaan jadi tenang deui. Padahal si Kampleng mah geus asup ka tengah imah. Terus nangtung di tengah riungan
tapi teka tempo ku batur malah pok bapak lebe harita ngomong. Ulah gugup para saderek. Ieu acara kagok yuk urang teruskeun deui bisi aya nanaon mah kuring nu tanggung jawab. Omat ulah nyieun peta kaributan bisi cilaka ku pola sorangan. Sok, mimitian deui. Tumali wancinya piharatan mangsa misah cagi carita urang tuna heula. Insyaallah enjing mangde di baris nyungsi bagian anu ka-21 dina mangsa tur acara anu sarua. Dahila paling hatukeun nuhun kumarupi perhatosana diantos serat-serat laporanana. Ujing kantun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.